Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Toyib ya ahi cenah kadang kitu celekit anu nyelekit dina jero hate aep dina mangsa harita leungeuna duana ditungkupkeun kana ceulina terus mehna ngabeng beos ambeh sora si Jumat teu kadenge nong toreng teuing tadi nama rek teu dipalire tapi nyal amarah jadi ngagugudu nyal sabal keheul asa diunghak asa dililito asa disindiran tebu puguh ku kituna gilak mehna malik ngan ukur opat gajleng tiburuan jarambah kagigir tungku teh sampai meh nu sajen arangaheun na atuh ana heak habak peureub aep ngadadak ngahabek sakilat geus nyayang dina gado si Jumad hiu sabrot Allah yo si Jumad mani ngagoak keur ngeunah-ngeunah peureum beunta ngahaleuang kasidahan carehamna aya nu ngadagor puguh bae nyeri ongkoh reuas ongkoh aduh kok bida-bida sia setan dajal setan sia cek si Jumad sanggeus rada lalar rangkenek manehna masang kuda-kuda geus kitu mah saberut bae malikna rajang rasakeun sia sulaep sia setan dajal hiu pereupna nyasar kana peupeuteuyan mitra kaum dangu temalire kana anu keur solawatan di masjid di sarada ti masjid aep jeung Jamid anggur ragot gelut patutunggalan silih sered silih dengkek pada hayang menang tah dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun mitra kaum dangu teuing geus ngabeakeun sabaraha jurus aep jeung Jumid garalutna teh antukna adiku terus-terusan dicahcar mah jekuk deui panonjok aep asup kana pipina ting jarkuk ting jarok teu cukup nepi kadinya barang lawan ngadangheuk teh cekok deui dipindo kana palipisanana atuh Jumat beki sewot gupai gapai neangan pakarang manggih bebekan awi barang rek dirawel orokaya kaburu dipeulaan manten ku aep seak bae ditajong cangkengna hiuk cekok kowong bangkiung we ngabangkiung bru nambru telila barudak sajian pating jorowok nu gelut cenah nu gelut barudak santri ting gorowok atuh beureg nu misah si Jumat diraponan ku opatan bebekan awina dirabut dibalangkeun aepnya kitu keneh pada ngabebeyeng ti sisi ti gigir nanaonan ieu teh nanaonan magrib ngaron garelut istighfar lurah santri pahibut saserenteng nyarekan lak-lak dasar kaos lain jalma ariman wae ngalumbar amarah tajam bawa ka kobongna cucuhan ku cai sabalong we cekna saurang nu teu milu misah areak-eakan ti kaanggangan aep dikaleng ku si Padil pok ditanya kunaon anta bet boboloneun cek manehna ngawaweleh song ngasongkeun cai dina muk keheul atuh dah sini sampir wae aep ngageter keneh nafsuna can lalaler
Dijarambah tadi lurah santri terus-terusan neken jol keluar disampahkan pang jajaleh. Coba pikir sanu teu pusing nya tapi teu kudu kitu atuh mun anta taud awas lain budak santri wae insyaallah moal kejadian cemar atuh geus kieu mah atuh kalah kumaha oge bae oge anta bakal pada nyalahkeun. Kagok asong teh kagok asong kumaha ya. Kagok asong pada nyalahkeun pada mitena geus puguh ti isuk-isuk teu ngaji rek dihukum oge pek teh teuing tapi ari pajar megat-megat awewe ditampian mah teu masa ukur kabeneran ari kitu pajar megat saha pajar megat Imas padahal anak datang ka tampian rek wudu mahena geus nyampak di jero terus mahena keluar anak asup geuning sendalna dibawa ku anta di mana anta nyaho geus kapelong teh tadi keneh meureunnya ceuk Aep bari ngarawel sendal tina luhur besek. Ya kahiji memang kitu ku ana di pelong aya sendal awewe kadua sabot tadi anta nepungan aya titahan nu bogana nyokot ka dieu euy saha bimu nah atuh ka anta teh dibikeun ku anta teh dibikeun bisi pajar nyanyahonan ya hayo hengke anta ngambekana ku anda disebutkan we ka bimu engke bae disanggakeun ka ditu kudu nyandakna bimu mani omat-omatan pisan bada magrib sendal geus kudu mulang cenah padahal mun dibikeun mah bikeun bae atuh ngaran teu ngesekeun nya cek pikir anak ge tadi kitu ngan manglebarkeun bae kasempatan keur anta tepung jeung bimu nyaho cek Aep kopi asem hanjakal anta nyieun reuweuh kalah kumaha oge bakal mawa mamala ieu teh Padil beri garo-garo teu ateul. Mitra kaum dangu terongkoh kol magrib disada di tembak ku bedug disambung ku adan. Hayu berjamaah cek si Padil bari ngarawel kopeah memejrut turun maneh nang harewos mani nompo kana ciri Aep sanyana lurah santri Kang Panhur Kang Badri jeung sakabeh santri kahot papadami kahayang ka Imas nu matak barang nyarahun anta tepung jeung Imas malah mang bawakeun sendalna rikat pada ngakalakeun lantaran manehna sieun eleset. Wah nu bener Dil. Aep calangap punten bangun kaget. Bener si Darus tadi buka rahasia kumaha cenah manehna geus aya 2 kalina kapiapean surat ku lurah santri ke Imas tapi can menang walonan. Ari Kang Panhur mah pasuratanana si Ubed si Jumad ge kapeto jadi pasuratan Kang Otang eta teh si Jumad. Paingan dari kitu mah Aep kakecerak karek ngarti yen aya perang dingin. Ngirim suratna langsung ka jenisna henteu eueuh nu ngaranieun langsung ngaliwatan bimuah kabeh oge. Bray Aep manggih pijalaneun gancang ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman ka si Padil. Nanaonan ieu teh? Labaran di keneh deuleu. Si Padil asa-asa nampanan. Engke. Naon engke teh? Pada magrib anak anter ka habibu mulangkeun sendal teh. Sendal wungkul. Si Padil semu nyerengeh pinuh harti. Make implik-implik na tuh. Aep pepeta ngagambarkeun surat ku gerak ramo. Rek nyuratan satuju kitu ari lalaki ta. Tapi mun tibeh ditu meureun anta moal nyang hareupan tajiran. Mun kieu mah yeuh. Nyasat atuh apan jalana oge karek manggih ayeuna. Nya. Jeung perkara tajiran mah perkara enteng. Nu penting peuting ieu sendal kakirimkeun ka nu bogana. Edas. Si Padil gogodeg kana 3 batang kawasna yeuh. 5 batang itu naon nyokot ka warung musna asup penanjukan anak gitu
cek si Aep kalayan Daria. Hei, sokeh lah sokeh, tembal si Padil bangun marahmai. Mitra kaum dangu, asal lila teuing salat maghrib teh kitu nu aya dina reresan Aep dina mangsa harita. Padahal anggar sabiasa rokaatna anggar 3 rakaat, surat nu dibaca anggar nu matuh al-kafirun jeung ijajah. Berbawa hate merenyeng meureun hayang geura mulangkeun sendal. Aweh salam rurusuhan Aep cengkat temilu wiridan, sok sanajan apal kana qaidah man taroka wirdano fahuwa kirdun, sing saha jalma nu tara wiridan eta kunyuk. Tapi keun bae ceuk Aep datara unggal poe mun taya kapentingan leuwih ti penting tur istimewa mah tara ieu salam-salam leos. Sasari oge semet maca kulhu mah osok. Rek Noel si Padil bisi bae nyalahan si Jumad nu salatna kabeneran ngarendeng. Bajuna hampir sarua baju cele beureum abong bareng nganjukna oge. Ti tukang ngiridit ngider kopiahna sarua deui rada teplek. Hayu Dil, cek si Aep ka si Padil. Si Jumad ngalieu ka tenjo beungeutna jam momom. Sendal dibungkus dirapih-rapih ku kertas koran, sup kana kantong karesek. Di jerona diselapan surat pondok ditulis ku Arab gundul. Unina assalamualaikum, nyanggakeun ieu sendal. Kade sing atos-atos nganggona bilih gebis deui. Wassalam al-fakir. Kenceling Aep jeung si Padil arindit nyelandap ka pipir tungku mengkol ka tempat imas ti kosewad tadi beurang. Tapakna ka ciri nyeblok keneh serog ka lawang dapur. Anta bae sorangan Dil, ana nungguan di dieu. Aep bari gugup ngolesed ngajauhan ka handapeun jendela patengahan. Ih sok tarap bungu hari taeun teh. Tadi ngagugujeg tempo dar undur-unduran. Lah tong rea omong. Ana can tager pisan yeuh. Bisi antar cacarita heula jeung Bimua pek we nu jongjon. Ana rek ka warung Husna nganjuk udud teh. Gitu-gitu hade atuh, cek si Padil. Ada di bibitaan ku roko mah teu burung leah. Torok mena ngatorok panto dapur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sora awewe kolot di jaro. Leuleh palang siang nyaina, cek si Padil na jaro hatena. Berai panto muka horeng Bimuah nolol bari ngacungkeun ajug. Rucang riceung. Ujang Padil eta teh aya naon poek-poek? Iya, di piwarang nyanggakeun sendal teh aku. Aya saha bibi? Can kaburu ngomong kadenge aya sora ngoncerang halimpu, motong omongan si Padil. Sora Nyi Imas anu kapicang cam turun ti patengahan dapur. Ngadenge kitu Aep gancang nogel tina liang bilik, tepati sidik kanu ngabeleg-beg di baju kurung, tapi cindungna dibelitkeun kana beheungna mah atra katempo. Moal kapalingan deuleu apal kana lenggikna, lenggik Imas. Ah iya Den, sendal kagungan teh ayo, cek Bimuah bari mikeun kantong. Naon atuh? Sa anu mulangkeunana? Panginten anu ngagebiskeun Den tadi, cek Bimuah nyeleukeuteuh. Ih si bibi mah, cek Imas bari terus ngabeng beos, tapi tekendat kalah ngagebes, sorana setengah dipegeg. Kamana? Wartoskeun nuhun kitu. Kasaan nuhun teh? Bimuah ngolek deui. Kanu nyanggakeun sendal. Mohon saha? Aduh ka atuh eta bibi nembe ti saha nampina? Ti saha nampina teh Jang? Bimuah nanya ka si Padil, nu tetep ngajangjan dina lawang panto. Duka hilap deui jenenganana al-fakir teh. Mehna luak liuk. Nempo rentang-rentang ti palebah dinya si Aep masih ngajantang.
tuluy di geroan. Aep ka dieu di sauran ku Bimuah Aep. Teh gandeng. Ceuk Aep nyaram geruh gugup. Ka dieu ceuk si Padil kalah keukeuh. Tunggeur Bi, ngadon cameot dinu poek tuh ka rumah sakeun dosa saurna. Dosa naon? Ngagebiskeun enden sanes kitu enden. Ceuk si Padil langsung ka Imas. Aduh, duka. Sora Imas harosos. Bilih teu percanten taroskeun ku nyalira kanu gaduh dosana. Si Padil terus ngajalanan. Bimuah nyikiki kalaunan. Tekedah, wios tekedah da telepat abdi sorangan rumah halaga. Sakitu nu kadenge ti Imas teh. Taya tuluina tapi ngandung harti gede keur Aep mah. Pikeun ngabekahkeun harapan dina dadana. Mitra kaum dangu. Aep asam mumbul ngapung ka awang-awang. Para bawa bunga amar watasuta jiwana ngalak paul ngangjo mantara. Ngabandungan buah katineng daek diajak cacarita nu geus mimiti ngajurus kana hiji tujuan. Ditampi atuh Jang Padil, wartosan ka Aceh atus nuhun kitu. Ti enden sanes kitu enden. Geplak sora tonggong Bimuah diteunggel. Si bibi mah sora Imas. Sora Imas deui semogo. Moal dilinggihkeun tamu teh. Moal dilinggihkeun tamu teh enden. Ngahaja nyagakeun sendal teh di ajenan. Geplak deui tonggong Bimuah jadi sasaran dampeleungeun. Aep ngalenyap bari kumetap. Coba lamun seuk tonggong kuring cenah ceukna jero hatena. Mitra kaum dangu, sanggeus panto dipendetkeun kojengkang Aep nyamperkeun si Padil. Alus galagat nama euy, ceuk si Padil. Irung Aep kembung. Karek sakitu oge asa heuh Imas geus kapimilik. Singket ieu carita, rengse salat Isya, lurah santri katenjo ngadeuheusan mamaajengan nu masih keneh calik di paimbaran. Kawasna mah ngalaporkeun kajadian tadi beurang. Katinggal pangarsa unggut-unggutan. Pek bae beberesing rapih. Saur mamaajengan. Ngaji mah teu naon diprekeun, kabeneran mama teu ngarareunah. Sumangga tembal lurah santri bari ngoleset terus keluar. Ka barudak nu geus arasup deui ka masjid, mehna ngembarkeun. Ngaji saputing ieu pre. Urang perlu musyawarah natitipkeun kaayaan. Kararesan pangarsa rada teu damang. Aduh, boroges haga trek ngalalanyah kitab anyar. Si Mahmud nu semuhan deul. Segut di ditu nama dumeh boga kitab anyar. Tafsir Jalalain meunang meuli mangkukna. Samemeh boga kitab sorangan ari ngaji tafsir teh mehna masok nyoro ngabandungan ka saha bae nu diuk pada deukeut. Mitra kaum dangu ti masjid barudak santri langsung nuturkeun lurah santri ka Pondok Kidul. Jarambah di amparan samak. Lurah santri nyokot tempat di tungtung kulon. Digendeng ku santri-santri kahot nu tadi sore milu badami teh. Barudak santri nu hayang milu ngabandungan nyengled minuhan sisi. Aep dititah diuk di tengah ngarendeng jeung si Jumat yang hareupan lurah santri. Brung obrolan di mimitian. Aep nu leuwih ti heula ditalek teh. Dakwaan nu ditibankeun aya 4 rupa. Bolos ngaji, temilu berjamaah, tepung jeung awewe jeung nyieun ributan. Keur mutuskeun perkara, lurah santri henteu medar dalil anyar. Cukup kumaca tanbih nu geus aya bae di dinya dipertelakeun. Hukuman pikeun santri nu bolos ngaji, hukuman pikeun santri nu teu milu salat berjamaah, hukuman pikeun santri nu gaul jeung awewe, jeung hukuman pikeun santri nu nyieun riributan.
lelei kede pok lurah santri cumarita. Oh sabada anak sapara kanca maparkeun badami opat kesalahan ieu hukumanana disakalikeun bae. Buk anta jang aep didugulan sabelah. Cek lurah santri atuh barudak teh recok teuing puas teuing protes pedah dianggap enteng teuing. Jep jempe tong ribut. Cek lurah santri bade ngagebrag palupuh. Hukuman baris dilaksanakeun isuk-isuk sabada ngaji sorogan. Barudak recok deui geus repeh lurah santri nuluykeun cacarita. Ayeuna Jang Jumad lantaran anta geus pipiluan kana urusan anta, ana sapara kanca mutuskeun hukuman pikeun anta nyaeta bersihan palataran pasantren sakurilingna ti mimiti poe isuk. Mitra kaum dangu putusan ieu oge nimbulkeun saheng. Boh aep boh si Jumad teu dibere kasempatan keur ngabela diri jeung ongkoh teu parurun hoream padu omong. Perkara geus rengse, Cek lurah santri ngagebrag deui palupuh. tapi memeh ieu riungan bubar. Jang aep jeung Jang Jumad wajib silih hampura kasalahan. Agama ngalarang jalma nu iman boga rasa ngudek-lunak atawa ngajeunkeun kasalahan antara sesama liwat tilu poe. Leuwih hade samemeh 3 poe geus silih lubarkeun kasalahan. Jeung masing ingat papada jalma iman kudu silih pikasih, silih pikadeudeuh. Dawuhan Allah, ruhamau bainahum. Mitra kaum dangu kalayan senggah oge daek-daek aep sasalaman jeung si Jumad. O kade sing pada ridho eta. Sekang panhur nandeskeun. Ulah asa kapaksa pedah di jurung-jurung. Kajen teh ngalasa bener, teu kudu neuk tergembung mere hampura kanu salah. Alus pisan urang lamun daek heula-heula ngahampura kasalahan batur. Yakin lamun kitu bakal dimuliakeun ku Allah. Sakumah dawuhan Kangjeng Nabi dina hadis nu diriwayatkeun ku Imam Muslim, man jadal lahu bi afhim ila iza. Jalma nu resep ngahampura kasalahan batur bakal ditambah kamuliaan ku Allah Subhanahu wa taala. Cenah kalayan daria. Mitra kaum dangu sapepeting aep guling gasahan. Si Padil mah geus nyegerek sare ti tadi kene. Aep mikiran kana hukuman anu baris karandapan isukan. Moal matak paeh tapi mejehna matak wirang. Sirah butak sabelah. Tapi leuwih nganteng ingetan ka Imas Ketang. Kana daekna ngalayanan panggonjak bimuah jeung si Padil tadi di dapur nu kontan ngagedurkeun sumanget katutarpanana. Nganaha sagalana moal ujug-ujug sirna, lamun Imas nyahoeun manehna teh ditajir, lamun Imas nyahoeun sirahna lenang sabelah. Aduh Imas, batin aep jumerit maratan langit. Papadaning tang aep butak sabelah. Imas entong ngantunkeunnya. Wios da moal lami paling sasasi. Tos manjangan deui da. Si Padil teuing sabaraha kali ngulisik nyusut dahdir bari tetep tibra ngagebra. Aep mah masih keneh ngaliuk. Kieu rasana diwakawik cinta teh geuning. Mangganting cinta nu kembah. Cinta kumalangkem. Teh beda ti bisul bungkul. Bareuh buka kang teka tembong matana, matak susah ngabucatkeunana. Paingan cek Busiri dina burdah. Naam sarot taifu man ahwa farokani
wal hubu ya taridul ladati bi alami nya mitra kaum dangu satengahing jumempling da peuting aep kumalayang ingatan ka sang kakasih nu nimbulkeun galura cinta nu nyilihkeun nikmat jadi kapeurih antukna nepi ka dur subuh salamet teu sakarajap acan aep sare sakumaha nu diarep-arep ku Umrul Qais ala ayyuhal lailut tawilu ala ahbal bisubi wamal isbaka min kabi amsal. Aduh penting nu panjang geramiang dipungkas ku subuh datang taya subuh nu utama batan subuh nu andika atau subuh nu mawa mamala lantaran sirah kuring baris butak sabelah cek aep mitra parah aduh butak sabelah cenah mitra aep ngocoblak wae na jero hatena parah sapeuting ngahias kalangkang imas kumaca canggupuy gapai nyipta hayalan hayang peting terus panjang hayang sare tibra senang hayang subuh entong datang ya lailutul ya naumuzul ya subuh kiflalatu tapi anggar bae kekeh bae waktu mah teu burung cunduk mangsa mah teu burung datang hanjakal teh lain kuna naon eta ku teu aya karep ngamangpaatkeun nyaring sapeupeting ku jalan salat bos salat tahajud bos salat hajat carek ngabebengkang lain bebenjon pitunduhun datang horeng sanggeus turun tina pangsarean tekali sirah dipok pro kucai nyecep panon tetep asa lipit asa aya nu muntangan malah sabot nungguan giliran nyorogeun takrib ka pangersa mamajengan make jeung ngalenyep heula hadena teu kalututuluyan. Mitra kaum dangu tapi sabadareng saya ngaji dumanakan aep jadi belejag duka pedah si Padil ngasongkeun tilepan kertas titipan tibi muah duka memang mental geus pulih deui nu sidik aep poho di naon-naon ngadurug-dug asup ka kobong muka tilepan kertas teh surat Imas ngawalon surat kuring ti peuting terpanjang saruan terpanjang tapi patri cek aep bari terus maca eta surat. Waalaikumsalam sendal parantos katampi insyaallah moal geubis deui dasana sendalna anu lepat abdina kirang tarapti hatur nuhun kana kasayanana. Beres dibaca kertas disuhun dina embun-embunan terus diseseup terus diteulkeun kana jajantungna. Sakitu ge lain lumayan gede pangaruhna ngahudang sumangetna ngahudang optimisna. Hukuman nu geus nyantong keur naon dipikagimir lah ceuk aep bari pok nanya ka Padil. Dil naon kanu santri jeung kanu sejen geus aya beja ngawalonan acan Dil nu mata kacan tembal si Padil maksudnya nanyakeun nah kanu santri jeung kanu sejen Imas geus ngawalolan surat. Atuh lamun kitu mah anak bisa disebutkan unggul 1-0 henteu 1-0 paling ge menang 0,5 enak pan kapotong ku dibutakan sabelah ayeuna sagedeung deui sia dibutakan nya cek aep bari seuri tapi teu naon lah nu penting Imas beunang ku anak tapi deui naon
Lemon nyawan anak dibutakan. Aduh, kumaha kira-kira na pamandangan manehna? Walau alam, ngan lamun lengkah Imas jiga-jiga rek maju deui, mundur deui, antai eleh 2-0 langsung. Nak, hiji 0 Imas ngolesed, hiji 0 deui anta moal bisa males ka lurah santri. Lurah santri bisa ngabutakan sirah anta dumasarkan aturan, tapi anta mah saumur dumelah oge kawasna moal mampu males ngabutakan sirah lurah santri. Hayo, hayo, hayo. Cek si Padil bari nyerengeh. Oh, pohara mitra. Kembang gadung nu kahatur nyangakeun ieu pangbakti Palurah Serang Mekar neda kasarika tapi pangbakti di sewa siwi. Waktosna mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senebaran sari tutup lawang sigotaka permios.